aing melir di jalan ieu mah anu lelewat teh nya. Aduh. Maya kayak geus buat aya urang palak di paehan jeluana. Aduh nya hayang ngopi yeuh, hayang mabok aing yeuh. Aduh. Sarua ka aing ge. Kadeuy boh. Bos. Pohon dia. Ngomong si Sirian, serius dia. Oh, bos, Tungguan dah harap suka aya. Mana jauh betul. Aing rek balik yang sepenting koleksi aing beri yang koleksi anu malak ya. Sieun ieu mah. Aing balik lagi. Bos, tuh aya tuh, mangsa mah tuh. Wah, beunang siap wae. Hai. Ayo, siap. Ulah ieu mah budak. Aing mah ulah. Ulah. Dia amun teu dibikeun dia ka dieu kuanya ditampilin Iya boga mah aing ulah. Boga mah aing tampiling sawa. Ieu mah. Tali pak adi sak adi Ulah ieu mah. Boga mah ieu. Bebek sia jangan macet sia masih adi tu. Bijakeun mah enggak main. Ma, wena woi, nu malah. Wena. Hei Aceng, kunaon sia gerak ka dieu diu. Wena dicokot, Ma. Saha dicokotna, Ceng? Ku budak tuh ku si Muana jeung ku si Putra. Mana jelema di mana? Tuh, Teh yang budak di jalan tuh. Ayo. Itu tuh, Ma, dari mana tuh? Mana? Itu tuh. Ayo teh angkon. Mulai. Iya, letik-letik geus malak komotin geus gede. Kumaha hirup sia? Kolot sia diajar anak kumaha, Ceng? Kumaha kami mah lapar. Ibu sok pisareukeun bae. Geus bos ulah dilawan sama ibu-ibu. Teuing smackdown bae. Sia letik-letik geus ngalunjak ka kolot. Sia letik-letik ngalunjak ka kolot kumaha geus gedena. Jadi naon? Aing jadi preman. Balik-balik baenya gitu. Naon rame-rame bawa mah anak aing aya di ditu merenya. Oh iya anak aing aya di dieu. Tah teh kabeneran di dia aya teteh. Hampura tuh teh. Pajar kami mah eta ulin si budak teh ya. Anak teteh geus malak anak kula. Kumaha geus jadi geus gedena teh. Ampura teh pajar eta mah ulin cen ngomong anak ulin ke kami mah eta. Gorengan malak burung, orang malak anak teteh. Bohong eta mah bohong ulah dipercaya anak kos kitu mah. Mana? Dia anu maot. Mohon cenah anu maot. Ayo ngilu bae. Ayo siap malayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah yo kabeneran aya Pak RT jeung Pak Kiai. Hai, kunaon kitu ieu? Yo anak eta tah geus malak anak kula. Oh, aju nak kumaha ieu? Kumahakeun? Hampura bae burung teh ya anak kami. Teu hayang aing mah teu hayang ngahampura. Geus mending damai bae daripada nyieun ributeuan. Geus lah mending damai bae. Sagera salaman. Geus lah. Ciling hampura bae. Untuk kami menghampura ya anak kami. Pak RT pakai kumaha ya abdi boga anak dua ge wodel-wodel teuing ieu. Hese diurusna. Geus kieu bae burung bu urang serahkeun bae ka Pak Kiai. Mending urang ngobrol bae ka pesantren yuk. Yuk. Terus Pak Kiai abdi rek masakeun dua anak abdi supaya jadi anak soleh. Nya. Nah, ai anak ke kumaha esna bubuna ieu ai. Di mana? Pan sia mikiran es. Ari sia sok sare di mana gitu? Atuh geus sare mah mesti cing di kobong jeung aing di dieu di kamar. Bung aing masuk di parende ieu kumaha aing. Dia parende. Ayam be aing tuh diburi. Aya. Hayang aing parende kum. Aing dar bolon. Mamna. Putrana bagus putra. Mai kami mamna kumaha? Atuh aya kayak kue yang diliwatkeun di bare kerak ke di dapur aya. Embung mama Lagi kamet dia ya.
Nges we. Ah siap wari mah. Pokona mah cicing di kobong mah sia kudu nurut ka aing. Aing di dero isna. Lamun ku yang dititah kudu daek sia. Nges. Ulah seuri. Nges. Mesin ke stasiun Pantesin ka aing. mama dan makanan hidung Nges. belum makan hidung gitu Pak Kiai ya budak dua geus di pasrah ke Pak Kiai geus kieu mah atur bae budak dua ku Pak Kiai. Nuhun. Aya ieu aceng manat kumaneh putra siap ieu cicing di kobong. siap Bener ulah siap-siap sabari kitu. Siap teu? siap Saya siap mah. Manat ya putra obatnya di ayeuna. Tinggalkeun anu geus. Wari nurutannya. Sahadat. Asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar muhammadar Rasulullah rasulullah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa alladzi la ilaha illa ilaha illa wal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. wa tubu ilaihi. Putra Muhana tiap manak baliknya cicing bener ya di kobong. Heh. Oh betul kakak. Kayahan. Gimana di nya? Mbak. Adanya lah abah. Bener dirinya. Dap, nitip barudaknya. Siap. Siap mama. Tuh Pak Kiai geus balik. Aing di dieu teu ngopi. Ngapura tuh Pak RT As. kira kopi. Mah baik ah. Nang suruh balik jumlah aing. Resep ieu mah. Baik. Harus balik di tutor teh. Darah rating kieu. Mobilnya mah santri anyar ya. Mana ieu santri anyar? Iya eta. Ya tuh lagi. Aduh. Tadi mau naon? Teman-teman. Ini naon Mas santri teh mau naon mah? Dan mak Kita mana Mas ya? balik. Ini titipkeun anak semerah di perak-perak kaca. Coba duit mau mana gitu. Miskin.